Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kesepuhan anu kusim kuring dipihormat, nitiwan cina mustari ninggang mangsa nu sampurna ayeuna diantos-antos ayeuna urang bade nyakseni dina raraga acara siraman anu dikapayunkeun panten di dieu teh bade dikapayunkeun heula dina padorohan atanapi pangaosan mugia ku ngalangkungan dina ieu pangaosan pangdoa ti sadayana panganten sakali enjing bade dirapalan mudah-mudahan sing kalebet kulawargi anu sakinah mawadah sareng warohmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu mah supados teu nyangkolong teuing kana waktos panginten dikawitan we heula teh kawit runtuyan acara pangaosan ke dilajengkeun kana runtuyan upacara adat siraman anu salah sawios buktos sumujud baktosna putra calon panganten enjing anu bade dirapalan bade nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun didoakeun ka sepuhna oge ka kulawargi anu sanesna anu kantos ngaping ngadidik ngajaring teh kawit lahir dugi ka ayeuna. Sakali deui mudah-mudahan naon enjing sareng kapayuna anu dipimaksad panganten sakali mugia sadayana tiasa tinakanan. Semangga supados teh nyangkolong teuing kana waktos ka Ibu Ustazah di semanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين وجميع الأولياء لله تعالى صلاة الله سلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح كتب ربندي والعارفين الصمداني سيدنا ومولانا السلطان أولياء بغداد سيمحي عبد القادر جيلاني قدس الله سره. ثم سنه سوسنا روي آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وقريبا من جهات آبائنا ومن جهات أمهاتنا إلى آدم ومن هوا من المسلمين والمسلمات واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا تجعل قبورهم عذابا من عذاب النار. ثم نخص خصوصا إلى أرواح أهل قبور وخصوصا إلى روح Bapak Aleh bin Anah wa husna ruhi Ibu Absah bin Murtam wa husna ruhi Bapak Naswi bin Sawit wa husna ruhi Ibu Enoh binti Bapak Ibrahim wa husni ruhi Bapak Ikin bin Saria wa husni ruhi Ma'unah binti Adam wa husni ruhi Ibu Hayanah binti Adam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم نخصص لنا صاحب المقاصد اللهم تقبل حاجاتنا وحسن مقاصدنا ويسر بها أمورنا وعظم أجورنا ووسع بها رزقنا وبعد بها بلائنا ونور بها قلوبنا إنك رؤوف رحيم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mangga orang teraskeun kana awasan Al-Qur'an anu bade diaoskeun teh nyata surah Ar-Rahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن تجترح فيه سوءا ونسألك خير هذا يوم وخير ما فيه. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara siraman beri dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Langkung tipayun gumulungna syukur hayu urang sanggakeun ka Zat Ilahi Robi. Kukordat sareng irodatna alhamdulillah dina sontan ieu urang tiasa patepung lawung dina raraga neng enjing bade dinik teh kayakeun di rapalan. Ku ngalangkungan dina ieu siraman mudah-mudahan sing dilancarkeun naon anu dipi ijabah sareng mudah-mudahan neng sing kenging kabagjaan dunya rawa akhirat. Mangga musik anaking Cimat Awaki bebelahan anu dipika cinta ku mamah sareng ku apa mamah hidup ngakandung salapan sasih lamina dina kayaan kripuk dina kayaan hese capek ayeuna mamah jeung apa bade ngalepaskeun hidup
ayeuna neng gerak sesunuan heula sareng apa mangga apa yun sareng ka apa neng muntang ka apa dua tangan neng kana tangan kana tak-takna geus tangan neng punten hiji deuk punten hiji deuk tangan neng na kan nah ayeuna apa mangga sasarangan tiluanana ngarengkah ka palih ditu anak tinggi kupunden bebelahan udah dipika cinta ku mama serengku apa ibu hidup nggak kandung salapan sasih lamina dugu lupet nyawa ku hoyong hidup jadi anak anu soleh dugikan hidup gue beraga lamina hidup dirawu hidup dipangku diaping dijaring dipikanya alir nanggai embok beberem mama hidup nggak kandung hidup tenoleh kacapek nahan kanyeri tah di dia oge sami apa hidup nyandak lilin nyaeta palita teh ieu ngandung hartos sakedak neng ieu bade dicanah heula hidup ngais ka hidup eta mamah ti aalin ku hidup dihesekeun diais dikawit hidup lahir ka alam dunya apa hidup ieu nyandak lilin nyaeta palita teh ieu ngandung hartos Rama mah salawasna merep pituduh dina jalan kahadean teu beurang teu peuting teu noleh kacap ayeuna hidup segera tinggal apa punten bade tumaras dina dinten enjing pun dicepeng heula lilina bapak dinten enjing putri kakasih bapak bade ditikahkeun ka jejak kapilihan hatena bapak ridho alhamdulillah mangga bapak diawitan ku bismillah ditiup lilina Bismillahirrahmanirrahim. Mama dibika aisanana disimpan di pangkal. Tah gelis munjung mah ulah ka gunung. Muja mah ulah sok ka sagara. Gunung mah sok rajan bitu, sagara mah sok rajan sa. Gusti Allah nandeskeun yen sing sahajang nu teu can kenging panghampura ti Gusti. Ti imbu bapak Gusti Allah mawa ka ngahampur. Hidup bagja dina danget ieu masih kena tiasa ditepangkeun sareng anu janten rama, sareng anu janten ibu. Tah dina acara isiraman ieu hidup bukto sumujud kanu janten sepuh ka ibu rama gerap mundut didoakeun sangan hidup kenging barokah lungsur langsar dina nyobadanan laki rabina. Sok gelis ayeuna hidup geura calik di payunan mamah hidup mayun heula ka palih ditu. Calik heula mayun ka palih ditu. Neng rada pangat geus rada dicalikna. Rada kapeng terus sakitu. Tah di dieu aya sinjang anu 7. Sinjang ieu teh ngandung hartos. Dikawit hidup gubrag ka alam dunya hidup dibedong ku sinjang. Di mana hidup bakal mungkas mangsa kahirupan kitu oge sami hidup bakal dirurup ku sinjang. Eta pangantun salah sawiosna. Lajeng di dieu oge aya sinjang anu 7 mugia. Urang sing tiasa nelemanana ku ngalangkungan di sinjang anu 7 ku hidup dicepeng ku dua panangan lajeng disimpen dina pangkonan hidup mangga salambar-salambarna ku hidup cepeng iya lambaran anu kahiji nya ieu niat nawaeku anu suci insyaallah hidup pada ngambah hirup rumah tangga teu aya sanesan seukur niat ibadah mugi sing kenging karidhoan Allah amin ya Allah ya rabbal alamin lajeng gelis cepeng lambaran nu kadua heula dina lambaran anu kadua ieu teh ngandung hartos dikawit dinten enjing hirup-hidup tos moal nyorangan deui tapi tos aya anu nyerengan nyaeta caroge teh mugi carogeun hidup lalaki anu sajati lalaki anu tiasa neraskeun ka deudeuh jeung kanyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapak lajeng geura cepeng lambaran anu katilu geus lambaran anu katilu nya ieu geus sami nawaetu niat anu suci anu niatkeun kana lambaran anu kahiji hidup ngalengkah sampean anu kanan insyaallah sadayana mugi sing kenging kabagjaan sing kenging kaberkahan monggo Allah sadaya lajengna gerecek lambaran anu kaopat tah dina lambaran anu kaopat ieu
di mana hidup mongkas mangsa lalagasan ai opat madhab anu ku hidup bakal karandapan nu ku hidup bakal kasamper nyaeta kidul kulon wetan sareng kaler mugi sadayana sing kenging pituduh anu sae timangtena amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng lambaran anu kalima mangga ieu sami lambaran anu kalima ieu ngarupikeun papagon nyaeta salat 5 waktu hidup dititipkeun ku mamah sareng ku bapa di madrasah di sakola ku hoyong-hoyongna hidup jadi murang kali anu soleh anu bakti anu tiasa ngajaga kehormatan harkat derajat kulawargi mugi ieu anu dipimaksad sapaneda. Salajengna geraca penggelis lambaran anu kagenep mangga tah ieu lambaran anu kagenep ieu sami niatkeun nyaeta rukun iman teh kade di mana hidup ngambah hirup rumah tangga ulah nepikeun ka anak rukun iman sareng rukun Islam. Salajengna geraca penggelis lambaran anu katujuh lawanan anu katujuh nyata mungkas waktu kahirupan yen sadayana jalmi ku melendang di alam dunia sadayana bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin Salasa Rebo Kamis Jumaah sareng Sabtu tah geus eta anu bakal ku hidup ka sore mudah-mudahan beral anak tinggra miang gerambang ngambah kahirupan anya hidup sing kenging kabagjaan dunya rawuh akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis simpen sinjang anu tujuna anakkeun jimat awak kembang soca buah mama bebelahan nyawa mama sareng bapa ayeuna geura emutkeun di jasa sareng kasayan mama ayeuna hidup mangga mayun kapayunan mama hidup geus sok mangga sadacan hidup nyuhunkeun dihapunten ka mama sok geura emutkeun deui jasa sareng kasayan mama geura tinggal ku hidup rarai mama guys tinggal rarai mama bari emutkeun deui jasa sareng kasayan mama sabulan ngaheran 2 bulan hidup rumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan hidup gubrak ke alam dunya bari dibarengan ku getih nulalambaran mama hidup ngalahirkeun hidup nandonkeun nyawa mama hidup ngalahirkeun hidup kesang badag negaran selang nahan kanyeri ngalahirkeun hidup tapi mama bahagia kumargi badi gaduh jimatnya eta hidup teh gelis neng ti barang gubrak kadunya mama hidup kirang mondok mama hidup kirang ngedak 2 tahun lamina Yesuan hidup lamun dietang sabaraha liter susu mama keur ngabelaan hidup ayeuna upami diwangsulkeun hidup geus bisa naon hidup mulang tarima kana jadi induk geus bisa naon hidup mulang tarima kana jadi kolot bisa moal hidup mulangkeun ceh susu induk bisa moal hidup mulangkeun kanyaah ti mama geus boga naon hidup mulang tarima anu jadi kan mama kumaha mun Allah mundut mama sadacan hidup ngenging pahampura tinu janten sepuh tah gelis ngadanget ieu geura emut-emut deui bisi boga dosa ka kolot nu matak tu genah kana mana anu seueur ngaraheutan ka mana mama keur ngabersihan jiwa hidup keur ngabersihan raga hidup geura pleta panghampura gelis sok ayeuna hidup geura nyarios ka mama Mama, hapunten abdi anu sadana ageng, anu seueurna, Mama, tos ngarawat abdi, ngurus abdi tak santiasa mulang tarima. Mama, doakan abdi
abdi bade nikah sareng pilihan abdi. Mudah-mudahan rumah tangga abdi sing aya dina kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mama tuang putra kayang nyuhunkeun dihapun, kayang nyuhunkeun didoakeun. Rumaos tuang putra seueur dosa sareng doraka. Tuang putra hoyong lubarkeun kecap doraka teu jadi indung. Hoyong lubarkeun kecap doraka teu jadi kolot. Sok gelis negara tinggal raraya mama. Gara tinggal raraya mama gubragan mas tak hidup dina pangkonan mama gan sok kira susok nuanten. Hapunten abdi tina samudaya kalapatan rumaos abdi rumaos tilahir dugi kabatin hapunten sadaya-daya. Mama hapunten abdi rumaos abdi seueur kalepatan ka mama. Rumaos abdi kumaos mama. Abdi teu tiasa molang karima anu janten sepuh. Abdi ngan tiasa ngadoakeun mugi sadaya doa sareng kasayan mama digentos ku Allah ngemang pirang-pirang. Sawangsulna mama doakeun abdi bade ngambah hirup rumah tangga mugi sing aya dina karidhoan Allah anu ngalangkungan kenging ridho ti mama. Pidoa anu kasumput mugi dicaragian abdi lalaki anu tiasa ngaraskeun ka dedeh jeung kanyaan ti mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok geus geura cengkat rangkul salira mama ku kitu tangkep mama. Duh geus anak mama. Mama ngahapunten pisan. Dedeh teuing geus. Asa ceuk mama ngalahirkeun hidup. Hampura geus mung sakieu katiasa mama dina ngatik ngadidik ka hidup. Dedeh teuing geus anak buah ati kembang soca. Gusti ka mama hidup di hampura pisan. Sawangsulna hampura mama jeung bapa ngan ukur sakieu dina bisa mikanya ka hidup. Mudah-mudahan hidup sing kanyang kabagjaan sing yakin geus sanes tadi pengen karidhoan Allah anu ngalangkungan ridho ti mama nyarengan sing yakin doa mama nyarengan kanggo kabagjaan hidup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis disun heula taara mamahna ku hidup. Tah mamah ieu buktos mujuda gentosan. Ayeuna neng ku mamah taarna disun heula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna mangga diamparkeun gelis andukna. Diamparkeun heula dina panggonan hidup. Dua nana sampean mama diwasuh mangga. Sampean mamahna ngadampar dina panggonan neng. Gelis mangga geura istighfar, geura pehna panghampura tina sadaya dosa kanu jadi indung. Sok diwasuh gelis. Istighfar mama. Astagfirullahaladzim. Sok tina ati anu bening tina manha anu ikhlas geura pehna panghampura anu jadi indung. Sanajan indung mah teu kedal tapi neng kantos nyentak anu jadi indung. Sok mangga diwasuh sok. Raoskeun tiisna cai. Raoskeun deui kanyaah mama ku tangan we geus ku tangan canda. Raoskeun tiisna cai sok geura dipencetan heula tah ieu. Mama hidup ngebelaan hidup tenolih kacape berak putih. Sanajan sakali deui anjeunna teu kedal tapi neng kantos nyentak eta nu ngalantarankeun Allah bendu. Mudah-mudahan tobat sareng doa hidup ditampi. Sok grawasuh gelis sampean nama wujud bakti hidup ka mama. Sok sing ikhlas moga hidup sing penging panghampura. Kanya indung mah taya wates wanget, taya barang kinasita. Indung mah teu bolehnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembang sataman parantos dihijikeun kanya indung salawasna nyembua. Dedeh tayan wates wangetna geus. Ayeuna dielap sampean mamahna lajeng disengitan ku hidup mangga. Disengitan mangga. Tah ieu disengitan ku kekembangan sareng ku minyak wangi yang nyebutan di kahidep. Beral anak king gerak miang anjeunna ridho ngalepaskeun hidup ngan mihapa. Ceuli jeung mata hidup sing bisa ngajagi diri, ngajaga kehormatan hidup.
sing tiasa ngajaga harkat jeung martabat kulawarga, bahagiakeun indung anu ngakandung bapa anu ayu. Mangga disimpen deui andukna sampean mamahna kahandap. Neng mundur salengkah sakedik geulis. Ayeuna sok geura tinggal deui rarai mamah ku hidup. Geura emutkeun deui jasa sareng kasae mamah, geura pundut panghapun. Cisoca mamah, cisoca kabagjaan. Ayeuna hidup gubrahakeun mastaka hidup dina sampean mamah mangga geulis sana. Geura pundut panghapun. Doakeun abdi ku mamah. Mama, abdi bade ngawangun hirup rumah tangga. Mamah nu ngarawat abdi, mamah nu ngaping ngajarin ka abdi. Mugia sing sehat walafiat sama paus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok mangga geulis ayeuna geura cengkak. Sok geura rangkul deui salira mamah ku hidup. Mamah ridho liwat saking geulis. Didoakeun hidup ku mamah sangkan hidup hengkang kabagja. Dihampura pisan geulis, dihampura ku mamah. Mugia hidup sing barokah sing kalebet kulawargi anu sakinah mawadah sareng warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga geulis cengkak. Alhamdulillah. Ayeuna geura tepangan apa ieu? Geura calik payunan apa? Tah geulis geura tinggal. Soca apa? Cukang lantaran hidup lahir ke alam dunia. Tah ieu tuang rama insan nu pangmulia muliana nu panghebat-hebatna tinggal ngawangun segala hidup rumah tangga. Milarian nafkah berang jeung peuting dug hulupet nyawa teu nulih kacap. Lamun dietan sabaraha kiloun ke sang apa keur ngejejehkeun hidup. Geus bisa naon hidup mulang tarima anu jadi bapa. Aya nu karasa oge teh dirasa bakat ku hayang boga rezeki leuwih keur ngajejehkeun hidup. Mun diukur sabaraha kiloun ke sang tuang rama keur ngabelaan hidup. Geus bisa naon hidup mulang tarima anu jadi bapa. Kumaha upami Gusti Allah mundut rama hidup sadajan hidup kenging panghampura. Tapi ayeuna hidup bagja, hidup masih kena tiasa ditepukan sareng anu janten sepuh. Sok geulis ayeuna geura istighfar, muka panto lawang kabagjaan, panto surga anu salami ku hidup aku pohon. Hatta abdi nyuhunkeun dihapunten. Abdi rumaos seueur kalapan. Nah hesekan dikawin lah hidup itu ayu. Apa hapunten abdi. Apa dina danget ayeuna abdi nyuhunkeun pidungan. Bade ngabangun rumah tangga sing aya dina kabagja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Geus kana geura tinggal rarai apa ku hidup. Gubrakeun mastaka hidup dina pangkonan apa sok geulis geura sungkem istighfar. Tangan apa nu usapan tuang putra. Di usapan apa mastakana? Apa hapunten abdi tina samudaya kalepat teu lahir dugi ka batin. Abdi nyuhunkeun dihapunten ku abdi. Duh apa hapunten abdi tina samudaya kalepatan rumus abdi rumus abdi sering ngahisean abdi sering ngahisean. Geus geura cengkak rangkul salira apa ku hidup tangkep apa. Sok rangkul tuang rama. Mudah-mudahan sih kenging panghapunten. Wujud bakti kanu janten rama nu sakitu nyaah na ka hidup taya barang kena nasihat. Suhunkeun kaikhlasanana enjing bade dibalian. Geus suhunkeun kaikhlasanana. Duh geulis putra apa. Sanajan teu dipentah hidup dihampura pisan ku apa. Sawangsulna geulis apa oge nyuhunkeun dihampura ka hidup ngan sakti bisa mikanya ngatik ngadidik ka hidup. Jaga hidup ulah ngadaku.
hidup ku apa didoakan mudah-mudahan hidup sing kebahagiaan dunia rawuh akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin segala cengkak di sunheula taar apa nu ku hidup tah ya buktos sumujudna tuang putra gentosan enak neng ku apa di sunheula taar sok ayeuna geura wasuh sampean tuang rama sok mangga diamparkeun andukna sampean apa na ngadampal dina pangkonan neng gerak raoskeun sok gerak istighfar dipencetan heula raoskeun tiisna cai raoskeun kanya apa sareng kacape apa dina ngatik ngadidik ka hidup sakitu puluh tahun lami sok sareng ku istighfar sing yakin sing emut deui ridona Allah gumantung ka ridona mamah sareng apa sawangsulna benduna Allah kitu desa mugi dina waktos anu sakieu saya hidup sing tenging pahampura insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin salajengna mangga geus dielap sampean apaan lajeng geura seungitan tah ieu ge sami ngemutkeun deui ka urang mudah-mudahan hidup sing jadi putra anu soleh anu tiasa ngajaga harkat martabat kulawargi anu tiasa nyanyitan ka kulawargi amin ya Allah ya rabbal alamin mangga disimpen deui elapna sampean apana kahendap deui mangga disimpen nengna kapengker sakedik sok ayeuna gubrakeun mastaka hidup dina sampean apa mangga apa hatur nuhun parantos ngatik ngadidik abdi hatur nuhun parantos ngarawat abdi punten apa abdi teu tiasa mulang tarima anu janten sepuh rumaos apa abdi seueur dosa ka apa abdi ngan tiasa gaduh ngadoa anu ka Allah mugi sadaya doa sareng kasayan apa digentos ka Allah mugi apa simpanjang Yusua sawangsulna apa doakeun abdi tikawit enjing bade ngembah hirup rumah tangga mugi salawasna sing aya dina kabagjaan sareng karidaan Allah amin ya Allah ya rabbal alamin sok geus sangkat rangkul deui salira apa ku kita tangkep deui alhamdulillah geudeuh teuing geus putra apa sanajan apa melang ngalepaskeun hidup tapi dalah di kumaha ayeuna geus waktuna Bapa kedah ngalepaskeun tikawit enjing tanggular apa lungsur kanu janten caruk tapi sing yakin doa apa nyerangan kanggo hidup amin ya Allah ya rabbal alamin tos mangga geus enak geura cengkak ayeuna sok mama sareng apana pacaket mama sareng apana tah geus mama sareng apa ayeuna mangga ku hidup dirangkul mama sareng apana ditangkep sok geura rangkul mama sareng apana duh bagja anak mama sareng bapa hidup rek ngawangun rumah tangga didoakeun ku mama sareng ku apa nganitip geus hidup sing jadi anak anu soleh sing bisa ngadoakeun ka indung bapa dina ngawangun segala hidup rumah tangga didoakeun mugi hidup sing barokah sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin disunheula ku mama ku apa neng sok mangga sasarangan alhamdulillah ayeuna neng mangga kapali ditu tepangan heula kulawargi hidup eyang hidup sungkem heula garepundut panghapunten sareng geuringkeun doana mangga sungkem gelis pupundin ati mo bisa nolak geus capeta geus moteka pupundin ati oh bisa nolak geus capetang geus moteka pupundin ati moal rempan moal risi tah geus ieu sadayana ngadoakeun ka hidup
sadayana ngajajabkeun ka hidep mugi aku ngalangkungan doa sareng pangjajab tilu janten kulawarga. Insyaallah karidoan Allah kaberkahan insyaallah nyerengan kanggo hidep bahja geus lahir batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga salajengna mama sareng apa kapali dia. Mangga teteh biasa diserangan sareng salat. Kana siraman mangga kanggo tatan-tatan kesareng sena mamah sareng bapana aya teh ita teh neng mangga gelis calik mangga disarangan sareng sholawat so, insyaallah mudah-mudahan keberkahanana neng mangga wudu heula gelis. Engke sareng sena dina wudu dilajengkeun ngaibakanana sakali kana mastaka, sakali kana salirana, sakali kana sampean. Nengna calik we heula atos. Nengna calik we heula. Nengna ngadoa, neng sapertos tanganna nuju ieu. Mangga neng apa nyandak apa caina mangga. Apa heula? Mangga kana mastaka heula. Muhammad Kana mastaka heula apa? Cepeng panangan. sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu Tangkep neng lagu apa? Sok sareng didoakeun tangkep ku apa? Tangkep. sallallahu Disun neng alaihi wasallam apa kapali dia? Mangga mama. ala Muhammad Kana mastakana. ya Mangga tatan-tatan kanggo teh ita, teh ina mangga anu bade ngaibakan. Mimih Sindang, Ibu Yeyen, Mimih Pio, Mak Ning, Manini, Aki Majalengka, Bi Idas, Mang Nana, Bi Ina, Mang Wawan, Bi Neng, Mang De, Bi Sani, sareng Mang Ai, Bi Lilis sareng Mang Ae, Bi Nok sareng Mang Ae, Bi Ani sareng Bapak Eman, Bi Dede sareng Mang Dede. Mangga kanggo sesarangan supaya sesarangan. Mangga nyandak. Tiasa sakali we tetilu kali kita sawios. Kana mastaka we teh. Sakali we sawios. Ditangkep teh sakedap teh didoakeun heula. Mangga salajengna. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Bapak Idi Ciranca sesarengan mangga. Anu tos aya tadi kasebat mangga kanggo sesarengan kanggo menyesuaikan. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim sallallahu ala Muhammad Sekali Pak. Tos sekali. sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah. sallallahu ala Muhammad
Ya Rabbi salli wa Mangga ditangkep sallim didoakeun heula. Mangga. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallim Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim Sallallahu ala Muhammad Mangga mamah sareng apana? Sallallahu Sok candak apa rambutna Tah ieu kanggo ngebersihkeun kokotor dina raga hida kanggo ngelangkungan dina motong mangga hadirkeun. Mamahna manawi? Ya Rabbi salli wa sallim Sallallahu ala Muhammad Mangga ayeuna mamahna. Sallallahu Mangga dicandak mamah rambutna sakedik. Mudah-mudahan ieu pamungkas kanggo ngebersihkeun kokotor dina raga neng. Dipungkas tadi atas diibakan. Sakedik we sakedik. Muhammad Kayak sekedap. Ya Ayeuna damis mamah Rabbi salli wa sallim sok tempelkeun kana damisnya punten. Apa punten kahandap tempelkeun. Tinggal kapoto. Tangkep neng aku apa sareng ku mamah bari ditangkep punten. Sallallahu ala Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim mudah-mudahan dugi kadangat ayeuna insyaallah sidin ayeuna kapayun sing janten sing bersih dina sagala rupa. Mangga siap eta tilu nih mangga. 2 1 Rabbil alamin. Sak ayeuna ayeuna sak aurkan. Ya Rabbi salli wa sallim Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sakieunya ahna sakieu regregna. sallim Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli wa sallim
Salam